Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Wilujeng tepang deui sahabat-sahabat sadayana di channel Sim Abdi. Hatur nuhun kanu parantos ngeklik video Sim Abdi ieu nya. Dina ieu waktos bade ngawitan nganca kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah anu disarahan ku Syekh Sarqawi. Hatur nuhun kanu parantos subscribe. Jazakumullah khairan katsira. Tong hilap di share nya bilih mah pertarosan atanapi nya bade silaturahmi nya sareng si abdi tiasa diantos komentarnya di bawah video ieu. Mangga turang sami-sami kawitan ngancananya siapkeun we kitabna sareng pulpena kanggo ngalogat ieu kitab. Mangga ah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Hikam, Sarah Hikam. Tingkahna ngalap barokah kana jenengan Allah. Tanapi bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Hikam. Bari menta pitulung kanu dinamian kunami Allah. Berarti lamun kitu mah menta pitulung kana dat Allah. Jadi ismi bimakna musamma. Hartosna dinamian kunami Allah. Ini min itlaqil masdar wa iradati ismil maf'ul. Naon margina sablamun nakdirkeun hal menta pitulung kudu kana dat Allah. Upami ngalap barokah eta tiasa kana jenengan Allah. Ngalap barokah tiasa kana Quran, ngalap barokah kajami-jami nu soleh. Karena perkara nu diagungkeun ku Allah tiasa ngalap barokah. Anapun upami meta nyuhunkeun pitulung mah khusus kudu kana dat Allah. Sablamun urang nyuhunkeun pitulung tekad lain kana dat Allah mah bisa-bisa kupur. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab. Tingkahna nyuhunkeun pitulung kanu dinamian kunami Allah nyaeta kana dat Allah. Tak dina Al-Qur'an bismillahirrahmanirrahim teh bi kana makana bi yakunu ma yakunu. Ku kami sur Allah perkara nu geus aya jeung ku kami perkara nu bakal aya. Jadi bismillah teh ku kami cek Allah. Ku kudrah kami, ku iradah kami, ku ilmu kami, ku padamelan kami. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Sarah Hikam. Tingkahna nyuhunkeun pitulung kanu dinamian kunami Allah nyata kadat Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageng ieu Allah di dunya jeung di akhirat. Umum kanggo jalma ka makhluk Allah, umum ka makhluk Allah. Boh nu kafir, boh nu muslim. Nu kumaha bae makhluk Allah di dunya dinikmatan ku Allah Subhanahu wa taala. Asal mana rahman mah tina rahmat. Aya rahmat mah riqatun fil qalbi jarajoyna hate. Sedengkeun di Allah upami aya jarajoy hate mustahil. Da Allah malain makhluk mangka dicanak tina mana ar-rahman nyata makna nalajimna rahmat nyaeta masihan nikmat. Matak tafsiran ulama ar-rahman teh almun imbijala iliniam. Ar-rahmani sifatna Allah ar-rahmani anu mapari nikmat bijala iliniam ku gede-gedena pirang-pirang nikmat. Di dunya
umum iminya kasakabeh makhluk Allah. Rek kufur, rek musyrik, rek muslim, rek mukmin, sadayana kapasihan nikmat ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Sifatna Ar-Rahimi anu mapari nikmat halus, anu mapari nikmat lembut. Ya Allah di akhirat wungkul khusus kanggo jalma muslimin mukminin. Bismillahirrahmanirrahim. Nuduhkeun kana makna bismillah kana tauhid ka Gusti Allah. Ar-Rahmani urang kudu hirup di alam dunya nyicingan dina perintah Allah, hukum fikih Allah, hukum syariat Allah, amaliyah awak, amaliyah kolbu. Ar-Rahimi khusus. Ar-Rahimi mah keur nikmat di alam akhirat nyaeta ibadah-ibadah ka Gusti Allah. Pagawean hate anu sae Ar-Rahimi teh. Jadi bismillah ilmu tauhid Ar-Rahmani, ilmu fikih Ar-Rahimi, ilmu tasawuf. Sabab bismillahirrahmanirrahim ngandung kana sakabeh makna Fatihah. Sakabeh mana Fatihah nanggung kana sakabeh makna Al-Qur'an. Mana Al-Qur'an pan nyimpen kana mana sakabeh kitab anu diturunkeun ku Allah ti langit. Sadayana mana kitab nu ku Allah diturunkeun ti langit pan kumpul dina Al-Qur'an. Sakabeh mana Al-Qur'an kumpul dina Fatihah. Maksudna Fatihah sami nuduhkeun kana syariat, tarekat hakikat, nuduhkeun kana ilmu fikih, nuduhkeun kana ilmu tasawuf, jeung nuduhkeun kana ilmu tauhid. Bedapan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas mah pan surat Qul huwallahu ahad, paneta nuduhkeun kana tauhid hungkul. Tak sek Rasul upami maca Qul huwallahu ahad salusaeun ali 3 kali mangka sarua jeung namatkeun Al-Qur'an. Sabab Al-Qur'an eusina 3 teh nyata hiji martalakeun Islam, 2 martalakeun ihsan, 3 martalakeun tauhid. Nyata ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, syariat, tarekat, hakikat. Kumpulan mana Fatihah nu 3 tadi aya dina bismillahirrahmanirrahim. Malah beh ditu mah bismillahirrahmanirrahim aya dina makna ba eta titik teh ba. Sebab ba dina bismillahirrahmanirrahim mere pituduh kana dat Allah. Lah upami cek ilmu makulat mah nya ora sakabeh makhluk teh pan asal tina titik. Anu ngajentul, pan lamun ngajentul disiksik jadi naon? Latar. Lamun latar disiksik jadi gurat. Lamun gurat disiksik jadi titik. Jadi sakabeh makhluk teh atuh ciptaan Allah sadayana asal titik. Maksud titik dia teh nuduhkeun sadayana asal di Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sadaya jenis puji anu opat iku lillahi tetap kagungan Allah, tetap hak Allah, tetap tangtu ka Allah. Alhamdulillah sadayana puji anu opat iku lillahi tetap milik Gusti Allah. Puji hadis alal qadis, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim. Nu opat eta sadayana milik Allah Subhanahu wa taala. Contoh kunci hadis kana hadis hiji jalma muji ka hiji jalma. Hiji jalma nu dipuji pan ngagaduhan akhlak anu terpuji, eta akhlak nu terpuji teh pan damelan saha? Damelan Allah, buatan Allah. Ena jamin nu muji kaluar kata-kata puji tina lisanna eta teh sadi perbuatan Allah. Matak sadayana puji kagungan Allah. Alhamdulillah sadayana puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamin anu ngurus Allah teh ka sakabeh alam, diurus ku Allah ka sakabeh alam. Diayakeun ku Allah, tuluy diurus ku Allah. Contoh dina di urang kan diurus ku Allah. Di ngabitan urang hoyong tuang bijil syahwat. Kuat leungeun nyanak, kuat cangkem muka, kuat urang ngagunyah. Dikawasakeun ku Allah bisa asup ka tuangan kana patuangan pan sababna aya air liur pan
enzim daya lamun ai liur papan maleg mun katuangan ge nya tuh mati tiasa asup pan eta urang teu apa hungkul ku pengaturan Allah dina awak urang teh cara Allah ngurus teh urang loba nu teu apal napa teu loba ngiluanana pan urang mah loba anu ngeunahna we hungkul urang jadi buuk tuh teu ku urang pan lamun ku urang membeureun jama botak hayang buukan dicabutan we hiji-hiji manasirah teh nya hiji-hiji mun saumur-umur teh kalah pagawean teh nyambutan buuk we ku hayang buukan pan botak contoh gitu urang mah panu babari cek Allah teh man teresep anjeun panjang atuh teug cek Allah resep anjing panjang ka atuh urus buuk teh gitu lolobana mah pengaturan dina diri urang teh sadayana diurus ku Allah Subhanahu wa taala da cigana diurus ku urang teh da hakikat teh diurus ku Allah Subhanahu wa taala urang teu ngiluan kana pengurusan Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin anu ngurus Allah teh ka sakabeh alam wasala jeung muga-muga maparin rahmat Allah wasala jeung muga-muga maparin rahmat sapa Gusti Allah ala sayyidina kajungjunan abdi sadaya Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi jeung muga tetep rahmat Allah muga tetep ka pirang-pirang keluarga Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasahbihi lan muga tetep ka pirang-pirang sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalama jeung muga maparin penghormatan nu agung wassalama jeung muga-muga maparin kahormatan nu agung kasalamatan Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluarga sareng ka para sahabat amma ba'du anapun dina saatos maca bismillah alhamdulillah shalawat sareng salam bayakulu mangka ngadawuh sapa al murtaji anu banget ngaharepkeun Guprol masawi karena dihampurana pirang-pirang dosa. Saha al murtaji teh Abdullah ibni Hijaji Abdullah ibni Hijaji nyaeta Sayyid Abdullah anu janten Syekh Abdullah anu janten putra pamegetna Hijaji al-Halwatiu ya nisbat tina lapan Abdullah sifat al-Halwatiu anu bangsa halwat tarekatna Abdullah teh al-masyhur anu dimasyhurkeun bisarqawi ku Syekh Sarqawi ngadawuh anu banget ngarep-ngarep kana dihampura pirang-pirang dosa ieu suatu tawadu ti musannifnya tinu bade nyarahan hikam nyaeta Syekh Sarqawi ngaku di hadapan Allah bahwa anjeunna seueur dosa anu banget ngarap-ngarap kana dihampura pirang-pirang dosa nyaeta Syekh Abdullah bin Hijaji anu dimasyhur al-Halwati anu dimasyhurkeun ku nami As-Sarqawi. Syekh Sarqawi teh ulama Mesirnya ulama agung zaman harita. Hadihi ari ieu risalah saur Syekh Sarqawi. Taqidatun eta pirang-pirang kayid. Taqidatun eta pirang-pirang patokan. Latifatun anu halus, anu lembut, latifatun anu kecil. Ieu teh cenah pirang-pirang kayid Syekh Sarqawi teh jadi salah teh. Anu halus leutik. Alahi kamil arifi nyarahan kana kitab hikam kagungan anu makrifat billahi ka Gusti Allah. Saha arif billah teh anu ngagaduhan kitab hikam teh anu bade disarahan ku Syekh Sarqawi teh. Sayyidi Sayyidi tegesna junjunan abdi Ahmadabna atau ilah ya Ahmad deh jadi pada tina Sayyidi jadi pada tina an arifi nyata jadi mudah pilih tina hikami JR jadi Ahmad deh JR nya nggo sawi sigan musarif ya alamat jana kupatah Ahmadabni mentak sifatna Ibni dibare baris JR Ahmad Abni atau ilah tegasna Syekh Ahmad anu janten putra pamegetna atau ilah qadasa muga-muga ngaberesihkeun Allah sirahu kana sirna ieu Syekh Ahmad bin Athaillah ieu doa Syekh Sarqawi kanggo Syekh Ahmad bin Athaillah
Muga-muga ngabersihkeun Allah sirahu kana sirna ye Syekh Ahmad bin Athaillah. Memang adab ngadoa ka para arif billah atanapi ka wali Allah nyata kulapad qadasa sirah. Tanapi radhiyallahu anhu upami adab ayeuna ka nabi ka rasul ngadoakeun ku assalatu wassalamu atanapi sallallahu alaihi wasallam. Upami adab ngadoakeun ka sahabat ku radhiyallahu anhu tawa rahimahu. Teras kapari Allah qadasa sirahu. Teras upami ka jalma awam seperti urang adab ngadoakeun nyata ku Allahumma gfirlahu atawa napi warhamhu lah. Qadasa muga-muga ngabersihkeun Allah sirahu kana sirna Syekh Ahmad bin Athaillah. Naon ari sir teh? Ai sir teh harokat turu, gerakna ruh. Naon ai gerakna ruh teh? Nyata upami sekurang mah bahasa urang rasa. Dimuga ngabersihkeun Allah kana rasane Syekh Ahmad bin Athaillah. Sabab galibna arif billah pari-wari-wari Allah rasana geus teu kapalingan. Rasana selalu emut ka Allah Subhanahu wa taala. Kedapan jeung urang nu awam. Pan urang mah dibohongan ku rasa teh sabrasana urang kahijab kene. Seperti urang meninggal asa nu urang ngrasa. Ngadangu asa nu urang leumpang ge ka masjid deuk salat pan asa nu ulang urang meleumpang teh. Rasa teh pan. Tah ari-ari pilah mah tingawitan papah ninggal ngadangu naon rupi gerak sadayana eta rasa diuihkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Yakni rasana aya dina denyut jantung sadayana geus uih ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi sirna rasa aulia mah selalu emut ka Allah Subhanahu wa taala. Eta mana qadasa sirah. Sabab mun upami jalmi rasa nangis dibersihkeun selalu menghadap ke Allah Subhanahu wa taala nyata ninggal kana sifat keagungan Allah, sifat kebesaran Allah, mangka qalbuna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina sifat-sifat madmumah. Dina qalbuna teh moal aya urang hasud, ujub, riya, takabur nya, sum'ah, iri, dengki. Naon margina sabab ti ditu ge rasana geus duhikeun ka Allah. Geus nyaksi kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Qalbuna oge bakal nyaksi kana asma jeung sifat Allah. Akibatina nyaksi asma sifat Allah, qalbuna bakal dibersihkeun ku Allah tina sifat-sifat nu awon. Di mana qalbuna bersih tina sifat nu awon, maka pikirna oge bakal bersih. yakni pikir deui si kutapakur kana ngadeukeutkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana qalbuna geus bersih, puguh ning sirna bersih, pikirna bersih, anggahotana ge bakal dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina ngalakukeun perkara nu dicaram ku Allah Subhanahu wa taala. Tah ieu makna ka para waliullah nyata gelar mahfud. Mahfud dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Tina ngalakukeun maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ai wajib nya ka para wali mah beda jeung ka nabi. Ai nabi mah maksum, wajib dijagana ku Allah. Ai para aulia mah teu wajib ngan gede-gedena para aulia kaseuseurannana di mahfud dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Lain berarti wajib sabab teu sakedik para wali-wali Allah ge anu ngakijleg, maksudna anu nyimpang tina jalan Allah Subhanahu wa taala. Eta geus kitu we ditakdirkeun kodokeun ku Allah Subhanahu wa taala nya. Mudah-mudahan we urang sana kabarokahan ku musannif, ku sareh, ku jami-jami anu dipilih ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sana kabarokahan ku barokah Allah sabab aranjeunna urang sadayana husnul khatimah. Urang sadayana dijaga ku Allah Subhanahu wa taala, iman Islam urang sadayana. Kahayang mah urang geus sieun teh hirup. Rasa teh selalu emut ke Allah Subhanahu wa taala. Tos wa qasduhu jeung ari anu disija ku ieu Syekh Ahmad bin Athaillah saur Syekh Sarqawi. Biha ku ieu hikamna pil galibi dina kagalibanana dina kaumumanana iku hitabul muridin. Jadi khobar tina qasdu eta ngahitoban ka pirang-pirang zaman nu ngarepkeun leumpang hate ka Allah. Hitabul muridin eta ngawasiatan atawa cariosan ngahitoban ka pirang-pirang jalma anu ngarepkeun leumpang hate ka Gusti Allah asa dikina anu bener sadayana, anu jujur sadayana.
nya urang ngalapkeun leumpang hate ka Allah teh jujur bener ngarepkeun bade urang hayang usul ka Allah Subhanahu wa taala. Wa tarakihim jeung dikagaliban ya hikam Ibnu Athaillah teh nu disija ku Ibnu Athaillah teh di wa tarakihim jeung ngahitoban kanggo naikeun ieu muridin ila maqamil irfani kana maqam ma'rifat. Kulantaran kitu ieu teh patapre kulantaran pasejaan Syekh Ibnu Athaillah saur Syekh Saraqawi ku ieu hikamna teh dina galibna keur ngahitoban muridin nu bener jujur keur naikeun muridin kana maqam ma'rifat. Kulantaran kitu payan bagi mangka penting saur Syekh Saraqawi lana ka abdi sadaya nu maksudna mah Syekh Saraqawi nya anjeunna tawado itu nuduhkeun kana tawado na payan bagi mangka penting saur Syekh Saraqawi lana ka abdi sadaya naon anak tasiro yen tak ngaringkes kami ala bayani maksudihi kana papertelaan anu diseja ku Syekh Ibnu Athaillah bihasabil imkani kalawan ngitung-ngitung kamu kaimkanan anu maksudna saur Syekh Saraqawi kulantaran pasejaan Ibnu Athaillah sa Ibnu Athaillah ku hikamna nyaeta ngahitoban muridin anu jujur jeung naikeun muridin kana maqam ma'rifat penting atuh ka kami saur Syekh Saraqawi yen tang ngaringkes kana martelakeun diseja. Nah kalawan ngitung-ngitung kaimkanan nu maksana kalawan ngitung-ngitung ka bisa abdi saur Syekh Saraqawi sabab dina hikam sa Ibnu Athaillah ngandung kana lautan mutiara tina ilmu. Mangka atuh kami cukup mangkitan ku ngitung-ngitung kabisa kami martelakeun satetes tina naon anu disija ku Syekh Ibnu Athaillah kanggo ngahitoban muridin galibna jeung naikeun muridin kana maqam ma'rifat. Tapi aya kanggo anu awam-awam ge nya ngan sakedik kitu ngan kaseseuranna isina hikam nyata keur jami-jami anu leumpang hatena ka Allah Subhanahu wa taala. Naikeun kana maqam ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala. Qala ngadawuh musannif saur Syekh Saraqawi radhiyallahu muga-muga mikaridho sapa Gusti Allah anhu ti ieu musannif saur Syekh Saraqawi min alamatil itimadi alal amal nuqsanu rajai ingda wujudi jalal. Tasa kitu nya insyaallah kita payun teraskeun deui. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin.